Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Yulia Fitri kelas 9. Di dieu abdi bade ngajelaskeun tentang novel Kabandang ku Kuda Lumping. Judul Kabandang ku Kuda Lumping, pangarang Ahmad Bakri, penerbit Kiblat Buku Utama 2017. Abstrak, Ahmad Bakri nu kabandang ku kuda lumping teh jeung Udin. Manehna keur meujeunan resep ulin jarambah, tara nurut kana pepatah kolot. Elodan deui, nu matak basa dititah ku emakna nyokot duit ti tatangga, manehna kabandang ku jalma rea nu ngiring-ngiringkeun kuda lumping. Sabab nutur-nutur kuda lumping duitna leungit, makaning lain saeutik duit teh. Ladang pare kitu atuh, rek balik sieun dicarekan ku kolot. Babakeun mah sieun diasupkeun kana pangberokan. Da ceuk bapana budak bangor mah sok dikerem di Tangerang. Antukna Jang Udin minggat nutur-nutur jalma saliwat, leumpang sakaparan-paran datang ka balangsak di lembur batur. Bahasa Indonesia, bentuk karya novel, target pembaca anak menjelang remaja. Sakitu wae video ti sim kuring, hampunten bisa aya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.